Maling buah, gagal. Aya proyek ka Inggris, gagal. Dagang parabot, bangkrut da kalaka dijual parabotna ka tukang lekdut ku si Toto. Kamari ieu mah nyobaan narik angkot, dikat bitu bana, kusaha. Tah, ku si tangkurak Toto. Ngadonuna pacul hareupeun ban. Dan naonan geranya, hayang ngebejatkeun dahuluna mun lain anak batur. Anak satu, Bos. Isugan anak sama nih. Aduh, ka bos diorok kita apa bos? Terus mana bisa hidup kumaha? Tak apa bos hidup kesorangan. Ya mau mungkin atuh sirit pasti anu ngurus bener-bener teh. Tah, anu ngurus eta teh ayeuna di mana? Ngurus saha? Ngurus mana Toto manya ngurus ucing atuh si teh. Di mana bos? Hulu ruksak. Pan aing nanya ke mana Toto? Geus naon ngabahas lu gitu? Mending mikiran usaha aya mah ngalah duit yang lebaran. Tah, jualan kolak bos. Sok rame bulan puasa mah. Leung sia nyamung. Nyamung naon? Tah, toh ayeuna mah tinggal meuli gula jeung cau. Bae ku aing meuli gula, sok salah ku sia mah. Sia meuli cau. Piraku salah da kitu-kitu keneh cau mah. Di mana kitu, Bos? Eta di dinya Toto tangkurak Mang Ade Jenal. Oh, nya apa bos apa? Di dinya da deui. Ngan kade sia Magrib lila keneh teh.